Mama sareng bapak bade ngecakeun aisan kahida. Ayeuna mangsana bager aranjeunna bade ngalepaskeun, bade nuntaskeun kewajiban anu jadi indung bapak kanu janten putrina. Sareng hapunten teteh tetiasa mulang terima kanu janten sepuh, tetiasa masih hancai mata kabunga ka mama sareng ka bapa. Mudah-mudahan materi tanagi keringat sareng pih cipanon anu parantos dikaluarkeun ku mama sareng ku bapa kanggo diri teteh sing kagentos ku surgana Allah Subhanahu wa taala. Ma, Pak, salajengna teteh bade neda hapunten tetehun. Salami ieu. Teteh seueur kalepatan ka dede. Dede sing soleha. Nurut ke mama sareng ke bapa. Tetehnya ka dede. Hiji, dua, tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak sareng Ibu sahibul hajat anu ku pribadi tipi hormat calon panganten Neng Rena anu dina dinten enjing bade diakadan, ibu-ibu, bapak-bapak, wargi-wargi hadirin sadaya anu sami ku pribadi tipi hormat. Langkung teu payeun mangga urang sami-sami manjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana mantena parantos mamparinan ka urang sadaya mang pirang-pirang kanikmatan utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sareng nikmat panjang yuswa sehingga urang sadaya tiasa kempal ngeriung di tempat dina acara siramanana Neng Rena anu insyaallah bade didahupkeun dina dinten enjing. Tehilap salawat sareng salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, tug dugi ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah salalamina tumut sareng patuh kana ajaran mantana dugi ka yaumul akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin anu ku pribadi tipi hormat, pribadi ngucapkeun syukur alhamdulillah were hadina danget ieu dina siang ieu pribadi tiasa ngiring silaturahmi, tiasa ngiring kampal ngariung sareng kulawargi anu aya di Blok Sukaresmi Desa Sukarasa, utamina sareng kulawargi Bapak Suntono sareng Ibu Yeti atau saja BT eta pribadi di deka percanten di atas nami juru rias di restu make up wedding ka komandu acara ieu siraman. Nanging satu acana pergi kauding aku sadayana rehna maksud sareng tujuan ayana siraman ieu teh teu aya sanes nyaeta sejak nyuhunkeun dihapunten, sejak nyuhunkeun widi sang sejak nyuhunkeun piduana nyaeta Neng Rena kana catatan Ibu Ramana khususna umumna ka sepuh-sepuh wargi-wargi kulawargi sadaya anu sami hadir di ieu tempat. Atuh saja biteta panginten acara ieu teh mangrupikeun tawis kadedeh tawis kanyaah tinu jantan sepuhna aranjeunna hoyong ngaaribakan heula putri tercintana sateu acan enjing dilaksanakeun akad nikah. Mudah-mudahan dina dinten enjing acara akad nikahna aya dina kelancaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dupi acara anu bade dikapayunkeun dina dangat ieu anu kahiji nyaeta bibika. Alhamdulillah ieu acara tadi parantos dibika ku ibu-ibu pengajian sadayana ku aosan sholawat. Mudah-mudahan aosan sholawat anu parantos diaoskeun tadi sing ajantenkeun pangjajab doa
kanggo calon panganten nyaeta Neng Rena sareng Cep Harlan. Pamudah-mudahan aranjeuna dina ngabina rumah tanggina sing salalawasna aya dina kaberkahan, aya dina kabagjaan, kalayan aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Dipaparin keturunan putra putri anu soleh sarang solehah, oke dijantankan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Atu acara anu kadua nyaeta acara ngecageun aisan, anu katilu ngaras, anu kaopat sungkam, anu kalima siraman, anu bade dilajengkeun kana tahalul wudu bopongan sampai terakhir panutup doa. Atuh sepada senyang kolong tengah karena waktu semangga orang sami-sami wabika iya acaraku sasarangan mauskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan iya acara aya dina kalancaran teu awit dugi ke akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo acara anu salajengna mangga urang dilajengkeun kana acara adat ngecageun aisan prayogi kauning aku sadayana ngecageun jadi hartosna ngalepaskeun aisan hartosna tugas-tugas kewajiban anu jantan ibu Rama kanu jantan putri. Nah mangga sebagai simbol bade dilaksanakeun dina waktos ayeuna. Mangga Kak Neng sareng ibu Rama tiasa ngadag dipalih dia punten. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Rena galis bager niti wanci nu mustari nencak mangsa anu sampurna. Siang ieu bager kalayan disaksen ku sepuh hidup wargi hidup sadaya geus. Ayeuna mangsana bager mamah sareng bapak bade ngecageun aisan ka hidup. Ayeuna mangsana bager aranjeunna bade ngalepaskeun, bade nuntaskeun kewajiban anu jadi indung bapak kanu janten putrina tegesna ka hidup. Teu karaos geulis. Asa kamari ieu bager mamah tengah kandung hidup. Asa kamari ieu gelis mamah ngalahirkeun hidup. Asa kamari ieu hidup tadi adahnan ku bapak bager. Oge asa kamari ieu hidup di Aais, di Ayun Ambing, di Maman diasuh ku mamah sareng ku bapak. Pinuh ku rasa kadede, pinuh ku rasa kanyaah geus. Hidup putri anu sakitu dipikahoyongna ku mamah sareng ku bapak. Hidup putri anu sakitu dipikadedeh sareng dipikanyaah na ku aranjeunna geus. Teu karaos ayeuna hidup tos ngajanggelek jantan putri anu sakitu gelisna, anu sakitu cerdasna, anu sakitu pinterna, tur solehah. Mamah sareng bapak bangga bager ngagaduhan hidup. Oge gelis, oge hidup ngaraos bangga pinter. Ayeuna hidup masih keneh bisa ngaraoskeun aisan anu jadi indung bager. Tapi panginten gelis aisan anu ayeuna mah bager mangrupakeun aisan anu terakhir kanggo hidup. Kumargi hidup tos cunduk karena waktu tos seninggang karena mangsa. Alhamdulillah hidup ayeuna tos papendak sareng jodohna. Aisan ieu bager anu bakal nganterkeun hidup. Gelis bager ayeuna di payunan hidup ngadeg ramah hidup muntang ka anjeunna. Ieu teh nandakeun bager yen anjeunna teh sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam panutan dina keluarga.
oge bangga hidup sebagai putri nak bager. Mudah-mudahan cara oge hidup engke sing tiasa sapertos anjeunna bager, anu tiasa melindungi, anu tiasa ngajagi keluarga, oge nungtun keluarga na ka jalan anu sae. Mangga Bapak galis anaking bager. Iya mama sareng apa sejak ngecageun Aisan kahidap anaking. Neng Rena Rahmawati gelis ieu nami anu kalintang saena pintar kapungkur gelis ieu nami teh dipasihkeun ku mamah sareng ku apa kahidap. Ieu nami bager anu setiap saat ku anjeunna ku aranjeunna diarahaskeun bager dina setiap doa aranjeunna, dina setiap sujud aranjeunna tangtos bager doa anu sae ti aranjeunna kanggo hidep bager dina dinten enjing hidup bade ditikahkeun ku aranjeunna ka hiji jajaka pilihan hate hidep anu nami Harlan Guntara. Leres Bapak ibu tos siap neng tebih ti ibu siap kapayun neng dicandak ku carogen Bapak ridho Bapak. Alhamdulillah gelis aranjeunna parantos ridho parantos ikhlas kanggo ngalepaskeun hidup kanggo ditikahkeun ka anjeunna pinter. Mudah-mudahan caroge hidup engke sing tiasa neraskeun kadedeh kanyaah anu janten ibu ramah hidup ku kadedeh sareng kanyaah anu langkung-langkung ka hidup. Sareng dina dinten enjing pisan ibu sareng bapa bade nuntaskeun kawajiban ibu sareng bapa tinu janten sepuhna kanu janten putrina. Tegesna kahidep bager kanggo nikahkeunana. Oge geulis anu sakumaha kasabat tadi bager ieu apa nyandak lilin dina gelas eta aya beas. Ieu teh nandakeun bager tugas-tugas anjeunna sebagai kepala keluarga. Lilin nandakeun anjeunna bager anu salami ieu ngatik ngadidik hidup nungtun putra putrina oge keluarga na ka jalan anu sae. Beas nandakeun anjeunna bager anu salami ieu berjuang milarian rizki milarian nafkah kanggo nganafakahan hidup oge putrina anu sanes oge bager kanggo nganafakahan keluarga. Alhamdulillah gelis ayeuna hidup tiasa sapertos ayeuna bager karena anjeunna pintar. Doakeun ku hidup mudah-mudahan anjeunna sing dipaparin kakiatan kesehatan oge panjang yuswa pintar. Tugas-tugas anjeunna bager ka hidup bakal tuntas dina dinten enjing ku anjeunna bakal dipasrahkeun sautuhna sagemblengna ka caroge hidup. Mudah-mudahan caroge hidup ke sing tiasa janten imam sing tiasa janten panutan dina keluarga anu sakumaha dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai simbol tuntasna kewajiban ibu sareng bapak ka neng mangga tiasa ditiup lilina ku ibu sareng ku bapak kuduaan ditiup. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga tuntas bager kewajiban aranjeunna kahidap dina dinten enjing bapak ibu mangga di udar aisanana bapak cepengan aisanana di udar ucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Mangga ibu ngiringan lesotkeun lepaskeun aisanana anak king bager. Ieu mamah sareng bapak kecageun aisan nuntaskeun kewajiban mamah sareng bapak kahidap. Dipeluk dirangkul mamahna heula sayang mamahna heula. Bral geulis anak king bager hidup geramiang bager gera papag kabagjaan ku hidup. Insyaallah bager salawasna doa-doa anu sae ti mamah nyarengan ka hidup kanggo kabagjaan rumah tangga hidup, kabagjaan lahir sareng batin, dunya sareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gelis hiji deui apa anak rangkul ku hidup bager bral gelis sami bager
ku Bapak didoakan pisan mudah-mudahan hidup sing panjang umur sing ageng milik ageng darajat kadideuh kanyiah Bapak ka hidup teu aya wates wanganna teu aya kendatna salawasna bager doa anu saya oge ti Bapak nyarengadeuna setiap lengkah-lengkah hidup menuju rumah tangga anu pinuh ku kabagjaan anu pinuh ku kabarokahan amin amin ya Allah ya rabbal alamin cekap geus geus bager ayeuna hidup terus diecageun aisan ku mamah sareng ku Bapak pinter tos cekap ilmu pangarti anu parantos diparasihkeun ku aranjeunna ka hidup mangga geura amalkeun ku hidup dina kahirupan hidup sadidinten oge bager urang terang sadaya jodoh pati bagja cilaka tos ditangtoskeun ku Gusti Maha Suci Allah Subhanahu wa taala termasuk jodoh hidup bager alhamdulillah ayeuna tos dugi kana waktosna mangga ayeuna mah hidup geura diajar mandiri bismillahirrahmanirrahim hidup ayeuna geura diajar lempang ku sorangan tos waktosna geus ayeuna hidup diajar mulang tarima kanu janten sepuh sok sanaos aranjeunna teu hoyong geus dipasihan kanu janten putra putrina aranjeunna tos kacida bungahna kacida bagjana upami ninggal putra putrina aya dina kabagjaan lahir sareng batin oge kanggo salajengna pinter ayeuna hidup bade ngaras peryogi kaunengna ku hidup bager ari ngaras teh geus asal kecap tina ngaji rasa bagereun hartosna geus hidup sing bisa ngarasakeun bager susahna anu jadi indung dina ngakandung hidup dina ngalahirkeun hidup dina ngaagengkeun hidup dugikeun ka waktos ayeuna hidup sing bisa ngarasakeun nyerina perihna susahna anu jadi Bapak anjeunna berjuang satekah polah milarian rizki milarian nafkah kanggo nganafakahan putra putrina termasuk hidup oge nganafakahan keluarga geus oge kanggo nedunan sagala kahoyong hidup dugikeun ka waktos ayeuna pinter majang sakedik geus mangga dicepengan panangan mamah sareng apana pinter mangga tiasa ditetep ku hidup geus dipayanon hidup bager ayeuna linggih dua jalmi anu mulia bager dua jalmi anu parantos berjasa ka hidup anu sakitu agengna anu sakitu luar biasa ibu hidup utamina bager anu parantos ngakandung hidup salapan sasih lamina geus hidup dilahirkeun ka ieu dunya pinuh ku pangorbanan anjeunna rela narohkeun nyawana demi putri tercinta nyaeta neng lahir ka ieu dunya anjeunna rela ngorbankeun tanagina ngorbankeun waktos istirahatna ngorbankeun sagala rupina kanggo hidup sebagai putrina oge sagedengeun ibu hidup aya ramah hidup anu teu weleh mika deudeuh mika nyaah ka hidup siang sinareng wengi nak dikawit hidup dikandung dugikeun ka hidup dilahirkeun ka ieu dunya anjeunna bager anu salami ieu berjuang mati-matian kanggo putra putrina termasuk hidup aya paribasa gelis dug hulu pat nyawa indit poek balik poek ngabelaan saha gelis ngabelaan hidup ngabelaan putra putrina oge keluargana supaya naon gelis supaya putri putrina bager bisa hirup waluya siga batur bisa sakola siga batur bisa kuliah siga batur gelis supaya kahontal sagala anu dicita-citakeun ku putra putrina termasuk hidup gelis teu ngemutkeun ka capek
teu ngemutkeun ka isin. Anjeunna mangrupikeun pahlawan kanggo hidup gelis. Doakeun ku hidup bager, mudah-mudahan anjeunna sing dipaparin kasehatan, dipaparin panjang yuswa bager. Oge gelis teu karaos. Ayeuna hidup tos 22 tahun bager sasarengan sareng aranjeunna pinter. Berarti gelis tos 22 tahun oge hidup teh bager nyesahkeun ngarerepot ka aranjeunna. Mangga bager geura emut-emut ku hidup jasa-jasa perjuangan pengorbanan aranjeunna ka hidup. Anu sakitu ageungna, anu sakitu luar biasa. Anu hidup moal tiasa ngagentos terbulangkeun anak kunaon bae oge. Emut-emut ku hidup kalepatan hidup ka aranjeunna dina salami eta. Anu karaos, anu teu karaos. Anu kadang-kadang aranjeunna kecewa, aranjeunna nangis karena kalepatan hidup. Ayeuna waktosna bager hidup geura nyuhunkeun dihapunten ka aranjeunna. Oge emut-emut ku hidup bager nah dugikeun ka ayeuna hidup tos tiasa mulang tarima ka aranjeunna pinter. Doakeun ku hidup mudah-mudahan aranjeunna sing dipaparin kasehatan, dipaparin panjang yuswa supados kapayun hidup tiasa ngabagjakeun, ngamuliakeun aranjeunna pinter. Oke gelis. Teu karaos ayeuna hidup tos papendak sareng jodona. Mamah sareng bapak kacida bungahna kacida bagjana. Tapi dibalik eta bager aranjeunna ngaraos sedih. Kumargi sakedap deui hidup bakal tebih ti aranjeunna demi nunaikeun tugas kewajiban neng sebagai seorang istri kanu janten caroge. Mangga ayeuna waktosna pinter gara buktoskeun heula ku hidup. Wasuh dampal sampean aranjeunna mundut piduana mudah-mudahan kadeudeuh kanya sareng karidhoan aranjeunna anu bakal ngiatkeun karidhoan ilahi. Ma, Pa, Widran abdi bade ngasuh, bade ngawasuh dampal sampean mama sareng bapak. Romaos abdi teh kapungkur mung masihan wae kekeuleuh ka mama nyisahkeun wae ka bapak sareng hapunten. Abdi mah Pak abdi teu acan tiasa mulangkeun kasih, mulangkeun ka nyaah ka mama sareng ka bapak. Mudah-mudahan Allah ngabales kana sadaya pengorbanan mama sareng papa. Ku kasayan anu langkung-langkung sareng mudah-mudahan mama bapak sing sarehat paranjang yuswana supados mama sareng bapak tiasa teras ngadoakeun kanggo kabahagiaan rumah tanggi abdi kalayan rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin bager insyaallah doa putri anu solehah dijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gelis rada pangkersa kadik sayang maka pintar biasa dikawitan ka mama heula bager. Mangga bager dicandak sampean mamahna lebetkeun duana na sayang. Mangga tiasa dilebetkeun duana diwasuh ku hidup sing ikhlas nyuhunkeun karidhoanna ti anjeunna. Mamah cepengan sirah neng naku mamah doakeun neng na rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doana oge ti hidup kanggo aranjeunna pinter aoskeun dina setiap doa hidup. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap gelis.
Mangga saparantosan dewasu pinter sampean mamah natiasa disengitan heula bager. Mangga disengitan heula ieu simbol hidup di mana wae ayana hidup sing tiasa nyandak nama baik anu janten sepuh sing tiasa ngangkat harkat derajat anu janten sepuh cekap geulis. Diusapan sampean mamahna pinter sakumaha anjeunna kapungkur teu leh ngusapan hidup bager. Gubragna hidup ke alam dunia iya mamah bapak kacida bungahna kacida bagjana hidup dirawu di pangku ku aranjeuna bager hidup rieu teh jeung carikan ku mamah tebihna hidup depi kamelang ku aranjeuna bager sing emut kapayun gelis upami aranjeuna teu damang bager enggal-enggal hidup nyuhunkeun widi kacara ge hidup pilari ku hidup duaan rangkul sebagai tanda bakti hidup karo janten sepuh insyaallah janten ladang ibadah kanggo hidup duaan mangga ditapakeun mama sampean anak dihandap ditapakeun dihandap neng gelis ayeuna waktosna geura sumujud dina sampean anjeunna pinter disen sampean anak nyuhunkeun dihapunten sing ikhlas gelis diusap sing deudeuh ku mamah nengna gelis anaking aljannatu tahta min aqdamil ummahat ari sawarga teh gelis aya dina dampal sampean anu janten ibu bager ibu bendu Allah oge bendu tapi upami ibu ridho insyaallah gelis Allah oge ridho bager ayeuna waktosna hidup kala nyuhunkeun dihapunten ka anjeunna pinter bilih salami ieu hidup seueur kalepatan ka anjeunna anu karaos anu teu karaos gelis oge tehilap suhunkeun doana ibu mangga pasikeun doa-doa anu saena ti ibu kanggo tuang putra apa mudah-mudahan anjeunna sing tiasa ngawayuh rumah tanggi kalian rumah tanggi anu pinuh ku kabagjaan anu pinuh ku kabarokahan amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya cekap mangga neng geulis tiasa ngalih ka bapak pintar mangga dicanak sampean apana gelis duanana pinter diwasu ku hidup sing ikhlas nyuhunkeun karidhoanana ti anjeunna bapa cepengan sirah nengna ku bapa doakeun nengna Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair ya cekap gelis kecelak demi kecelak kotor nemurak tina dampal sampean ibu ramah hidup mudah-mudahan sing tiasa ngalunturkeun dosa-dosa hidup ka aranjeunna bager amin amin ya Allah ya rabbal alamin kanggo salajengna pinter mangga tiasa disengitan deui sampean apana pinter ya sampean anjeunna bager anu insyaallah bakal janten saksi di akhirat engke pinter sampean anjeunna dianggo ibadah kalayan ikhlas dina milarian rizki, milarian nafkah kanggo nafkahan putra putrina termasuk hidup mudah-mudahan perjuangan pengorbanan anjeunna sing digentos ke surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin mangga ditapakeun sampean anak dihandap mangga sapertos tadi bager hidup kana nyuhunkeun dihapunten ka anjeunna pinter mangga disumujud dina sampean anjeunna gelis bapak mangga nenggelis bilih salami ieu hidup seueur kalepatan ka anjeunna anu karaos anu teu karaos bager anu kadang-kadang bager anjeunna raheut manahna benter ku ucapan hidup ku sikap hidup ayeuna bager waktosna geura nyuhunkeun dihapunten ka anjeunna oge bapak pamugi bapak sing ikhlas sing bersih kanggo ngahapunten tuang putra oge pasikeun doa-doa anu saena ti bapa kanggo anjeunna mudah-mudahan anjeunna sing tiasa abina rumah tanggi kalian rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah kalayan aya dina panangtayangan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin gelis cekap pintar mangga kanggo salajengna masih ayeuna bade dikedalkeun ku hidup ka aranjeunna pintar ayeuna waktosna gelis teh cumarios di payunan ku mama sareng ku bapa hapunten tinak sadaya kalepatan teteh salami 22 tahun mama sareng bapa ngaagengkeun teteh
ngadidik teteh mika dede sareng mikanya teteh ke jembaran mana mama sareng bapak teu pernah ngeluh sadikit oge katampi pisan ku teteh ka dede kanya mama sareng bapak anu sakitu agungna kanggo diri teteh. Teteh moal pernah sanggup ngabales teu ngagentos sadaya nama Pak sareng hapunten teteh teu tiasa mulang tarima kana janten semua teu tiasa masih hancai mata ka bunga ka mama sareng ka bapa mudah-mudahan materi tanagi keringat sareng pih cipanon anu parantos dikaluarkeun ku mama sareng ku bapa kanggo diri teteh sing kagentos ku surgana Allah Subhanahu wa taala. Ma, Pak, salajengna teteh bade neda widi ti mama sareng ti bapa dina dinten enjing teteh bade ditikah ku aharlan. Doakeun mudah-mudahan teteh tiasa janten istri anu soleha kanggo caroge teteh janten ibu anu bijak kanggo putra putri teteh kabayun sareng mudah-mudahan rumah tanggi teteh salawasna aya dina Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tetehnya ka mama ka bapak sareng ka kulawargi sadaya dadah teuing anak yang bager kanya mama kanya bapak sok sanajan ku hidup teu dipenta mamah sareng apa geus leuwih ti heula ngahampura ka hidup jeung didoakeun pisan ku mamah sareng ku apa bager mudah-mudahan hidup dina ngabina rumah tangga sing pinanggih jeung kabagjan lahir sareng batin sing digampangkeun rezekina dijauhkeun tina sagala balaina sing manfaat maslahat dina kahirupanana geus amin ya Allah ya robbal alamin. Dirangkul dipeluk mama sareng apana pinter dipeluk dua nana bager gelis ayeuna waktosna bager hidup ngahaturkeun nuhun ka aranjeuna mama hatur nuhun mama parantos ngalahirkeun teteh ngaagengkeun teteh apa hatur nuhun salami ieu apa parantos ngatik ngadidik teteh ngaagengkeun teteh dugikeun ka teteh ayeuna aya di titik ieu hatur nuhun sakali deui teteh bangga janten putri ya bapak teteh bangga janten putri mamah didoakeun ku teteh mudah-mudahan mamah bapak sing dipaparin kesehatan panjang yuswa sapados kapayun teteh biasa ngabagjakeun biasa ngamuliakeun mamah sareng bapak amin amin ya Allah ya robbal alamin. Ya cekap gelis mamah lisun kening neng naku mamah tabis kadedeh kanya ti mamah sakedap bu ditahan heula. Mangga mamahna desun ku neng sayang desun mamahna sayang ya cekap mangga bapak tawis kadedeh kanya ti bapak ka neng desun kening neng naku bapak ya cekap mangga apa anakku neng desun sayang ya cekap mana dedek nak tiasa majang kapayun Dede hapunten tetehun salami ieu teteh seueur kalepatan ka dede salami ieu teteh ngaririw wae ka dede hapunten teteh teu
acan tiasa jantan teteh anu sae kanggo dede enjing pada nikah. Doakan ku dede mudah-mudahan teteh sing tiasa ngabina rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah. Dek, teteh titip mama sareng bapak. Dek, mung dede anu tiasa diharapkan ku teteh. Dede sing soleha, nurut ke mama sareng ke bapak. Sing jantan putri anu kebanggaan mama sareng bapak. Tetehnya Aka Dede. Alhamdulillah ibu bapak ngagaduhan putri-putri anu soleha insyaallah jatan putri-putri kebanggaan ibu sareng bapak anu tiasa ngangkat harkat derajat ibu sareng bapak sing runtut raut sauyunan kanggo salalawasna bagernya saling dukung saling support kanggo salalawasna bager ya cekap bager punten tiasa ngaradeg bae sadayana neng gelis tepangan heula sepuh-sepuh hidup wargi-wargi hidup sadaya bager mangga salim ka sadayana nyuhunkeun doana pinter punten ngaradeg bae sadayana mangga neng gelis mangga salim ka sadayana bager nyuhunkeun doana pinter mangga neng turun bae. Mangga neng sok dipalih dia heula neng bade dipalih mana heula mangga neng sok mangga neng anu aya heula mangga salim pinter nyuhunkeun doana teh sadayana sok neng gelis salim sayang iya mangga dipeluk dirangkul gelis mangga gelis nyuhunkeun doana teh anjeunna ya cekap gelis mangga dilajeng pinter mangga bapak ibu pastikan doa-doa anu saena kanggo calon panganten mudah-mudahan anjeunna neng Rena sing tiasa ngabina rumah tanggi kalian rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah. Boga teh hilap doakan ku hidap bager mudah-mudahan anjeunna sing dipaparin kesehatan sing dipaparin panjang yuswa gelis teu hilap hidup ngahaturkeun nuhun oge ka sadayana hatur nuhun dukunganana sepotna baik materi atau pitanagina doana khususna kanggo kalancaran acara hidup dugikeun ka waktosna dina dinten enjing pamudah-mudahan kasayan sadayana sing digentos ku Allah ku kasayan anu langkung-langkung amin ya Allah ya rabbal alamin.
Mangga ibu tiasa ngaibakan tuang putra nanti palih pangkerbay pangintan ngaibakan anak. Mangga nenggelis tanganna diaminkeun di tengah-tengah sayang. Upami aya cai anu ngocor mangga tiasa diusapkeun kana wajah. Mangga sambil dicepengan sirahna ibu aoskeun shalawatna kucurkeun caina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mangga sambil dikucurkeun. Cekap. Nenggali salim deui ka mamah sayang, salim deui pintar hatur nuhun mamah katampe pisan ku neng kucuran cai ka dedeh cai ka nya sareng cai doana. Cekap mangga dilajeng ku bapak. Mangga bager ieu kucuran cai ka dedeh cai ka nya sareng cai doa ti apa kang hidup bager tampi ku hidup kalayan kabingahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya cekap mangga nenggali salim deui ka apa bentar hatur nuhun apa kata pisan ku neng kucuran cai ka dedeh cai ka nya sareng cai doana. Cekap. Cekap Bu. Tos cekap. Hapunten anu ngaibakan salajengna ayeuna mah ieu na bae bapaknya teu kenging sirahna sok. Cekap sakali bae, cekap sakali bae. Kan awatos caina cai tiis bilih riet dilajeng mangga salajengna anu ngaibakan mangga. Iya. Cekap musikna hatur nuhun cekap hatur nuhun. Mangga dilajeng. Ya sallu ala Nabi Muhammad. Ilaihi las tulila fi ridho si ahla wala aqwa ala jahimi fahabli tabatan wa gafir dhunubi. Neng tanganna diaminkeun sayang. فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة وغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم.
Masih seueur anu bade ngaibakan atau napi cekap hiji deui mohon mangga. Cekap anu ngaibakan panginten salajengna neng gelis rambutna tiasa dikaluarkeun sakedik ti payun bae pinter bade tahalul. Ibu punten pisina tiasa dicandak pangga. Neng pinter rambutna kaluarkeun sakedik ti payun bae bager. Pang pisina ku ibu guntingna mangga dicandak ku bapak. Bapak mangga niat tahalul, bapak digunting rambutna sakedik bae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya cekap mangga. Kanggo salajengna bapak punten caretna tiasa dicandak. Neng mangga ngadeg pinter mayun ka mamah mayun ka apa. Nengna dipalih dia atanapi bade kumaha. Leres sok. Mangga cepeng kuduaan caretna. Kucurkeun caina teu kenging saat. Mangga neng geulis niat abdas. Oge ditinggal abdasna ku ibu sareng ku bapa mangga bilih aya nu kirang ayana keneh pisan mangga dilaraskeun pinter yang mangrupikeun amanah ti aranjeunna bager dina rumah tangga hidup ka hade ulah wantun-wantun ngantunkeun salat anu 5 waktu kumargi sagala rupi amal sae urang amal ibadah urang teu aya hartosna upami salat anu 5 waktosna dikantun insyaallah nang makalebet jalmi-jalmi anu taat sareng patuh ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya cekap kumaha bapak atos saya neng abdasna alhamdulillah punten neng gelis mangga tiasa calik deui pinter bapak mangga tiasa dipalih dia bapana ibu dipalih ditu mangga dirangkul nengna kuduaan mangga ninggal ka kamera. Cekap atas disun teu yos andukna ibu punten neng nangadeg sayang diandukan ku mamah sareng ku mamah weh nyawer heula neng gelis mangga pinter ieu dina gentong gelis aya receh pinternya nya simbol hidup ke upami gaduh rezeki kaduh kabibinga kadeh ulah hilap kalau di sekeliling neng sing resep babagi sing resep sedekah sing janten jalmi anu resep bersyukur karena nikmat Allah Subhanahu wa taala ageng alit rezeki kena disyukuri pinternya mangga pinter tiasa disawerkeun tuh ka anak-anak ibu mangga dicandak ibuna majeng ka dia ibuna palih dia sok palih dia tuh ibuna majeng tos di dia mangga siap-siap bapak ngiringan pak sok mangga 1 2 3 Bapak atas wae nyawerna moal dikaluarkeun anu beureumna Pak
anu beruna ka enjing deui saurna nya enjing sarumping deui disaksenan acara akad nikah acara terakhir Bapak bopongan kacandak nengna Pak sok kacandaknya da masih keneh anom alhamdulillah apa nanya sok mangga di ais sok sakedap ningan heula ka kamera ibu ngiringan oh si deui cenah ibu punten turun heula neng aya sinjangna teu acan hilap masyaallah sok iya dianggo ngais mohon nu ieu da sok neng dilebatkeun heula mangga sinjangna bade disawerkeun anu bade mulung sinjang siap-siap dipalih ditu dipengkar di ditu Bu dipalih ditu nu bade mulung sinjang di ditu sok nengna di tengah-tengah di dieu mohon ngiringan Bapak Ibu ngiringannya peng ieu sok dina hitungan ka 3 siap-siap alungun ka pengkar yo bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 sak Bapak ais deui nengna bau hangsur ngaco ya wutuh alhamdulillah acara siraman parantos rengse mangga urang sami-sami tutupi acara ku sasarangan maskeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan kucuran cai kadedeh cai kanya hana parantos dikucurkeun kana salirakna neng rena sing tiasa bersihan lahir sareng batin anjeunna sareng mudah-mudahan aranjeunna dina ngabina rumah tanggina sing salalawasna aya dina panang tayangan Allah Subhanahu wa taala dipaparin keturunan putra-putri anu saleh sareng salehah agar dijantankeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Pribadi di atas nami pemadu acara ti restu make up wedding nyuhun geuning hapunten beli sedekah kirangan sareng kalepatanana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.